Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 53 bait 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu illam yakun tul fihi ghaliban bi indi musalla wa in tukhaffaf an-nafas muhastakan wal khabar raj'al jumlatan min ba'di an wa iyakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal sanul fi'l biqad tanfisin awla qalilun wa khufifat ka'anna aidan fanuwi mansubuha wa thabi aidan ruwi wa khufifat ka'anna aidan fanuwi mansubuha wa thabitan aidan ruwi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang in mukhaffaf minas saqilah. Lamun tadi mah tina isim tina fiil, ayeuna kriteria fiil anu jadi khobar tina in mukhaffaf minas saqilah. Wal fi'lu il lam yakun nasikhan fala tul fihi ghaliban bi indi musalla khabar in mukhaffaf minas saqilah munfi'il etakudu fi'il nawasikh fi'il yang selain fi'il nasikh macamnya tadi sambung dengan in ini biasanya. Wal fi'lu jeung ari fi'il ilam yaku lamun teu kabuktian fi'il nasikhon eta amil nawasikh fala tulfi maka ulah ngantelkeun anjeun hu kana itu fi'il ghaliban barina anu galib biin kana in mukhaffaf minas saqilah panjangkeun zi anu ieu in mukhaffaf minas saqilah musolan bari anu ditepungkeun tegasna jadi khobarna dalam kurung jadi khobarna. Wal fi'lu jeung ari fi'il ilam yaku lamun teu kabuktian fi'il nasikhon eta amil nawasikh fala tulfi maka ulah ngantelkeun anjeun hu kana fi'il ghaliban bari anu galib biin kana ieu in mukhaffaf minas saqilah zi anu ieu mukhaffaf minas saqilah musolan bari anu ditepungkeun dalam kurung dijadikeun khobar. Nah, kesimpulan fi'il anu dijadikeun khobar tina in mukhaffaf minas saqilah galibna tina fi'il amil nawasikh. Sareng kumaha?
fiil anu diantelkeun anu dijadikeun khobar tina in mukhaffaf minas saqilah galibna tina fiil amil nawasih. Ari amil nawasih teh dina jurmiyah geuning aya. Lamun dina alfiyah mah amil nawasih teh naon? Hiji kana fiil, kadua af'al muqarrabah fiil, katilu zonna fiil. Zonna ma af'alul qulub engke. Kamari af'al muqarrabah teh tilu macam, af'al muqarrabah, af'al raja, af'al syuru. Tilu macam fiil nama. Jadi masih menjelaskan tentang lafaz in mukhaffaf minas saqilah. Talamun tas aya in mukhaffaf minas saqilah, lamun kaharepna aya fiil kriteria teh kudu fiil teh naon? Fiil amil nawasih. Geura urang buktikeun. Wal fi'lu illam yakuna sikhan falatul fihi ghaliban. Jika fiilnya bukan fiil amil nawasih, ulah disandingkeun kana in mukhaffaf minas saqilah. Kumaha cenah ge? Lamun fiilna lain fiil amil nawasih, ulah disandingkeun kana in mukhaffaf minas atuh hayang teh kana naon bae? Hayang kana amil nawasih. Contoh kahiji, berarti lamun amil nawasih mah kana wa akhwatuha wa dhanna wa akhwatuha. Qala Allah Ta'ala wa in kanas lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ieu teh surat Al-Baqarah ayat 143 ngajelaskeun tentang perpindahan kiblat ti Baitul Muqaddas ka Ka'bah. Wa in jeung saestuna kalakuan jeung tingkah. Kanat eta kabuktian itu ibadah. Pindah kiblat ti Masjidil Aqsa ka Baitul Haram teh lakabiratan eta yakin anu berat ila alal ladina hadallah kecuali ka jalma-jalma anu menang pituduh Allah. Tinggal lapadin wa in kanat wa inaun logatna jeung saestuna kalakuan jeung tingkah kade gitu. Kumaha logatna? Berarti eta ina in mukhaffaf minas saqilah. Isimna dhamir sa'an. Takdirna kumaha berarti? Wa innahu. Engke kudu aya diniatan kudu dhamir sa'an. Cing tinggal sabada lapad in. Aya amil nawasihna teh. Lapad naon? Kana tah lapad kana teh diantelkeun kana lapad in bari jadi khobar in. Eta galibna. Wa in kanat lakabiratan eta yakin anu berat. Jelasnya khobar lapad in teh amil nawasih. Di dia amil nawasih naon? Lapad kana. Contoh kedua, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Wa in jeung satuna kalakuan jeung tingkah yakadu eta ampir eta khabar in. Saha alladzina jalma kafaru anu kafur ieu ladina liyuzliquna eta rek melototkeun ieu ladina kafaru ka anjeun bi absarihim ku pirang-pirang panonna ieu ladina kafaru. Orang-orang kafir mah kulantaran embung ngadengkeun Al-Qur'an, lamun Rasul macakeun Al-Qur'an teh hampir hayang melotot. Berarti eta melototna menumpahkan kebencian. Penyakit ain teh ya. Jadi mata teh mata sinis eta orang kafir teh. Didinya aya teh amil nawasih lapad inna. Aya ngan inaon in mukhaffaf minas saqilah. Cing khobarna lamun tina fiil kudu fiil amil nawasih aya teh. Fiil amil nawasihna lapad naon? Kada yakadu. Termasuk kana af'al muqarrabah. Kakana kada wa asa laki nadar
in lihadaini khobarna lapan yakadu teh kudu tina fiil mudhari aya fiil mudhari'na liyuzlikunaka betul nih dua. Contoh lagi wa in wajadna aktsarahum lafasiqin wa in jeung saestuna kalakuan jeung tingkah wajadna ngayakinkeun kaula ieu mah engke babaturan lapat zanna logatna ngayakinkeun balikan deui wa in jeung saestuna kalakuan jeung tingkah wajadna eta geus ngayakinkeun kaula aksaruhum kana lobana itu Yahudi jeung Nasoro lafasiqina eta yakin anu parasek kabeh. Ieu ayat menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang umat-umat baheula. Ternyata orang umat-umat baheula Yahudi jeung Nasrani lolobana anu mengingkari perintah Rasulna. Nu jadi contoh wa iu wajadna. Kumaha logatana wa in kalakuan jeung tingkah. Tah kalakuan jeung tingkah teh domirsaan. Wa innahu takdirna. Wajadna mah jadi khobar. Tah lapad wajadna fiil disandingkeun kana in pasti amil nawasih. Betul teh? Betul, wajadna. Kalau betul amil nawasih kubro babaturan lapad zonna. Jadi lapad donate donate aya af'alul qulub aya af'alut tahwil nu artina ja'ala. Ieu mah bimana af'alul qulub ngayakinkeun wajadna teh. Kumaha lamun jurmiyah? Master jurmiyah sok? Wajad ngayakinkeun kaula lain manggihan kade ieu mah daf'alul qulub betalian jeung hate ayanya pertanyaanna ieu hukumna kumaha galib berarti ari galib mah aya dong anu teh amil nama sege aya contoh goliban i yazinuka linafsik wa kata-kata mutiara Arab wa yazinuka linafsik wa yashinuka lahiyah baca sareng wa yazinuka linafsika wa yashinuka lahiyah wa in jeung saestuna kalakuan jeung tingkah yazinu eta mapaesan ka anjeun la nafsuka lain nafsuka lepat la nafsuka yakin diri anjeun wa in jeung satuna kalakuan jeung tingkah yasinu eta ngagorengkeun ka anjeun naon lahia pikeun ieu nafsika alusna anjeun jang anjeun gorengna anjeun jang anjeun kene berarti lamun Al-Qur'an tah ma asaba kamin hasanat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat bahasa ringkas Al-Qur'an mah mana amil lapad inna nu ditakhfif in yazinuka kapayuna lapad yazinu af'al amil nawase sanes nu kadua wa iyashinuka nawase sanes contoh deui ieu hukumna naon tah eta berarti langka itu sungguh yang membuat kamu terhias itu jiwamu dan yang membuat kamu tercela pun adalah jiwamu wa in saestuna kalakuan jeung tingkah qona'ta eta nyabok anjeun katibataka ka sekretaris anjeun la sauton kana pecut sareng baca in saestuna kalakuan jeung tingkah qona'tu eta geus nyabok anjeun katibaka
ka sekretaris anjeun la sauton kana pecut. Aya amil nawasena lapat in mukhaffaf minat sakilah. Kapaila setelah in amil nawase sanes tah kumaha hukumna eta langka dua tah. Wajazal akhfas in qoma la'ana. Naon artina in qoma la'ana? Logatan cing jen logatan in qoma la'ana. La'ana sahala'ana kaula teu make ari in saestuna kalakuan jeung tingkah koma eta geus nangtung sahala'ana kaula berarti ina teu. Contoh lagi sebuah bait diambil daripada Bahar Basyid. Salat yami nuka in qatal ta'la muslima halas alaika uqubatul muta amidi. Baca sareng. Salat yaminuka in qatal ta'la muslima halas alaika uqubatul muta amidi. Salat lumpuh non yaminuka leungeun katuhu anjeun atau cilaka, tanganmu akan celaka. In qaltal ta lamun ngabunuh anjeun la musliman kajalmi. Punten balikan deui. Salat lumpuh atau cilaka naon yaminuka leungeun katuhu anjeun. In saestuna kalakuan jeung tingkah qaltal ta eta geus ngabunuh anjeun la musliman kajalmi anu muslim. Halat menggon alaika ka anjeun naon uqubatul muta'ammidi siksaan jalma anu ngahaja ngabunuh. Ieu mah keur taubih ngajejeleh ka jalma nu salah ngabunuh. Salat yaminuka kehed manusia cilaka. Naon sabab namanya cilaka? In saestuna kalakuan jeung tingkah qaltal ta geus ngabunuh anjeun la musliman ka jalma muslim. Maneh teh ngabunuh jalma muslim deuleu lain kafir dibunuh ku maneh teh. Gagah bah main bunuh bae. Nyari maihan mah gampang sok kahirupan. Hese eta nu jadi masalah mah. Kajaba lamun istri bisa ngahirupan eta mah. Ari saya mah bisa nu hirup jadi pae, nu pae jadi hirup bisa. Ku istri ya. Lamun maneh wani-wani ngabunuh kaum umat Islam halat alaika uqubatul muta'ammid bakal kena siksa anu ngahaja. Aya hukuman kisos ka haja ngabunuh mah deuleu. Wah. Mana ayain mukhaffaf min sakilah in setelah ini naon qatal tak galib langka gitu langka kudu nama ku amil nawa syekh. Mana dalilna cenah ge lamun in mukhaffaf min sakilah anu isimna teh make domir saan in saestuna kalakuan jeung tingkah eta ti mana tah kalakuan jeung tingkah mana keteranganana maka dijawab wa in tu khafaf an nafas muhastakan wal khabaraj al jumlatan mim ba'di an mun annadi bacaan tah isimna disimpen jumlah sabada jadi khobarna jika anna
Di takhfif isimnya tersimpan dan khobarnya jumlah yang sesudah lafazan. Wa in tukhaffaf jeung lamun ditakhfif dientengkeun naon anna lapad anna pasmuha tah ari isimna lapad anna istakana eta katutupan ieu ismuha. Wal khabara jeung kana khabarna ij'al kudu ngajarikeun anjeun jumlatan kana khabar jumlah mim ba'di an tina sabada lapad anna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tukhaf sareng lamun dientengkeun naon kana lapad anna pasmuha maka ari isimna itu anna istakana eta katutupan itu an. Wal khabara sareng kana khabar kita ngajadikeun anjeun jumlatan kana khabar jumlah mimbari anna tina sabadana anna. Baca sareng. Kesimpulan lapad anna oge bisa ditakhfif bari masih beramal dengan tilu syarat. Isimna hiji isimna kaluaran tina domir saan nu disimpen. Dua khobarna kudu tina khobar jumlah. Punten dua geus tilu dibantu. Sekarang kesimpulanna kumaha? Lapad anna jadi lapad an sami jeung lapad innya. Tadi lapad inna ditakhfif jadi in. Ayeuna ge anna jadikeun takhfif mukhaffaf minas saqilah jadi an. Ngan lamun dibacaan kitu aya dua ketentuan. Hiji ismuha istakana. Isimna kanaon? Katutupan. Berarti ku domir saan. Domir saan tadi teh kalakuan jeung tingkah. Kadua khobarna wal khobar al jumlatan mim badian. Jadikeun khobar jumlah setelahna. Maka di sarahna tinggal izan pertama iza khufifat anna baqiyat ala ma kana laha minal amal. Jadi tilu ngobrolna lapad anna lamun ditahfif masih kena bisa beramal. Baqiyat ala ma kana laha minal amal. Maksudnya masih beramal. Dua lakin la yakunu ismuha illa dhamirus sa'an. Domirna ngalogatana kudu qob domir sa'an. Katilu jadikeun khobarna wa khobaruha la yakunu ila jumlah tina eta jumlah setelahna. Contoh nahwu alim tu an zaidun qaimun. Baca sing aya nu tilu alim tu ngayakinkeun kaula an kana saestuna kalakuan jeung tingkah. Macana an atau in? An da eta mah ngagaduhan tarkiban. Betal piana wa hamza in naftalisa di masdarin masadaha wa fi siwa dakatsiri alim tu qiyama zaidin. Takdir naon? Lamun ditakdirkeun an saestuna kalakuan jeung tingkah zaidun qaimun ari ki Zaid eta anu nangtung. Ulangi an kana saestuna kalakuan jeung tingkah zaidun eta ari ki Zaid qaimun eta anu nangtung. Ayat setelah an kalimat jumlah ayatnya jumlah naon? Jumlah ismiyah. Ulangi sing ayat tilu hiji an ayat domir saanan aya domir saan teh logatna teh kalakuan jeung tingkah di Arab mah ya domir saan
Di urang mah teh aya naon? Teh aya mirsaan cek urang gitu. Teh aya. Tah mirsaan teh lamun takdirkeun manon? Alim tu annahu Zaidun qa'imun. Eta contohnya kahiji. Oke papa hiji asik aya tilu an ditakhfif. An berarti beramal teu? Beramal. Kadua ya isim ada mirsaan. Aya. Katilu setelahna aya jumlah. Aya entos. Aya nu tilu. Contoh deui. Contoh lebih banyakna mangke dina bait berikutna. Saterasna kumaha lamun domir saan teh kan kudu disimpen. Kumaha ieu mah kalau disimpen domirna didohirkeun. Eta mah hukumna langka. Wa qad yubrazu ismuha. Sok terkadang didohirkeun isimna. Contoh wa huwa ghairu domir saan, bari lain domir saan. Langka eta teh. Aya sebuah bait Bahar Tawil. Falau anki fi yamir rahai sa'altini tolaqa kilam abkhal wa anta sadiqu. Baca sareng. Falau anki fi yamir rahai sa'altini tolaqa kilam abkhal wa anta sadiqu. Palau angki ta eta maka lamun mah saestuna anjeun fi yaumir rakhai dina waktu poean kasenangan sa'alti eta minta anjeun ka istrina berarti ngobrolna ni ka kaula tolaqoki kana nolakna ka anjeun lam abkhal tah moal ngoretkeun kaula wa anti bari ari anjeun sadiqun eta anu bener. Aya teu lapad anna nu ditakhfif. Aya isimna lapad naon cik? Angki. Eta hukumna langka atau galib? Langka. Kudu dama lamun an mah kudu domir sa'an. Ari ieu mah isim domir. Berarti zahir yubroz ieu mah. Kadua aya teu khabarna. Aya lapad naon? Fi yaumir rakhai sa'altini. Ta khabarna mah lapad sa'altini. Fi yaumir rakhai mah ma'mul khabar eta mah. Lamun dilempengkeun mah salah kieu. Palau angki sa'altini fi yaumir rakhai. Jikalau kamu memintaku di waktu aku sedang senang, meminta untuk menceraikanmu, aku tidak akan koretkan. Lamun hayang dicerai baheula mah waktu senang. Wae geus diberesan tiba heula lagi. Ieu mah ari urang keur susah kalau hayang minta cerai. Ari keur senang aan bae. Jadi ieu mah keheuleur benernya suamina kana janten istrina. Ada uang, abang sayang. Gak ada uang, abang ditendang. Itulah wanita. Dengekeun awewe. Waduh, dua jas. Tah jadi simpulna ieu bait ieu mah nerangkeun lapad anna mukhaffaf minas saqila. Tadi mah luhur in mukhaffaf minas saqila, ieu mah anna mukhaffaf minas saqila. Ari an mukhaffaf minas saqila, kana in mah tadi lamun tina fiil terus fiil naon? Af'al nawasihnya. Lamun inna eta mah kerangkeun inna. Ayeuna mah kerangkeun anna. Kumaha tah keberadaan lamun an mukhaffaf minas saqila aturanana. Maka aturanana wa iyakun filan wa lam yakun du'a
tasrif kun tasrifuhu mumtani'a khobar jumlah piliyah lain du'ana tur mutasorif wajib diheleutna fal asanul paslu biqad nafi tanfisin aulau wa qalilun dikru ku qad nafi tanfis rejeng laona ngan saeutik kapisah kulaona jika khobarnya fi'il bukan permintaan dan tasrif fi'il tersebut diperbolehkan maka lebih baik dipisah qad atau nafi atau tanfis jarang dengan lafaz law. Apunten kaganggu ya. Ku aing teu Garut jeung teu Kumangyana ya. Wa iyakun jeung lamun kabuktian ieu khobarna fi'lan eta fi'il. Walam yakun bari lain ieu fi'ilna du'aan eta fi'il du'a. Walam yakun bari teu kabuktian naon tasrifuhu tasrifanana fi'il mumtani'an eta nu kacegah fal ahsanu tah ari alusna al paslu eta dipisah bikod kulapad kod au napin atawa kunapi au tanpisin atawa ku sin atau saufa tanpis au lao atawa kulapad lao qalilun eta saeutik zikru lao ari nyaritakeun lapad lao wa iyakun jeung lamun kabuktian khobar an mukhaffaf bilan eta kalimat fi'il walam yakun bari teu kabuktian fi'ilna du'aan eta fi'il du'a walam yakun bari teu kabuktian itu fi'il walam yakun bari teu kabuktian naon tasrifuhu tasrifan itu fi'il mumtani'an eta nu kacegah fal ahsanu tah ari alusna al paslu eta dipisah bikod kukod au napin atawa kunapi au tanpisin atawa kusin atau saufa tanpis au lau atawa kulapad lau qalilun eta saeutik zikru lao ari nyaritakeun lapad lao. Kesimpulan lamun khobarin mukhaffaf minas sakilah kaluaran tina fi'il mutasharif salatna naon fi'il mutasharif bari lain fi'il du'a jawabna maka alus kapisah heula ku qad atau nafi atau sin atau saufa tanpis atau kulapad lao ngan langkaku lao sareng kumaha lamun obaran mukhafaf minas sakilah kaluaran tina fi'il mutasharif bari lain fi'il du'a maka aluska oke kabisa Jadi para pelajar keur ngajelaskeun tentang khobar an mukhaffaf. Tadi main kadi anu ku amil nawasih mah. Ari ku an mah bebas, rek nawasih rek lain. Anu penting mah ieu, kumaha aturanana? Lamun khobar an mukhaffaf minas saqilah kaluaran tina fi'il hiji kunaon? Fi'il. Tidak beta mah wa iyakun fi'lan. Lamun kaluaran tina fi'il
Lam yakun tasrifuhu mumtaniat, tasrifanana teu kacegah. Berarti mutasarrif guer mutasarrif barana. Maka lam yakun tasrifuhu mumtaniat teh sabetulna mah mutasarrif. Sebutkeun waktu kumaha? Fiil mutasarrif. Walam yakun doa, bari lain fiil doa. Sok atuh lempengkeun jariosna kumaha? Lamun khobar an mukhaffaf minasakila kaluaran tina fiil mutasarrif hiji syaratna dua bari lain doa jawabna kumaha maka pisah heula berarti alus rek kapisah heug teu kapisah heug ngan alus nama kapisah menurut musannif mah pal ahsanu al paslu. Hiji kapisahna kunaon? Ku biqad. Nyaeta contoh ku lapad qad. Di bawah sebelum lazoman yajibu wa illam yakun doa lamun fa'ilna fi'il lain fi'il doa faqala qaumun yajibu ayyabsila bainahuma. Kalau baan kauman nyebut teh naon? Kudu kapisah illa qalilan kajaba saeutik. Wa qalat firqatun minhumul musannif, tapi musannif mah menang dua jalan. Ya juzul faslu wa tarkuhu. Ngan alusna mah kumaha? Wal ahsanul faslu. Malan misahna wal fasilu ahadu arbaati asya'a, pemisahna pilih opat salah satuna. Kaiji kunaon? Ieu baca Bukod. So kata cirian nomor kahiji al awal kod nomoran aya nomor contoh wa na'lamu an qad sadaqtana. Jadi orang-orang Hawariyin hoyong di pasihan susuguh jika umat-umatan Nabi Musa kumaha naon sabab dah yang susuguh wa na'lamu jeung terang kaula an kana saestuna kalakuan jeung tingkah qad sadaqta eta nyata geus bener anjeun he Nabi Isa naka urang sadaya. Ayat amil rawasih lapad anna keur ditakhfif jadi an. Berarti isimna isim naon? Isim domir sa'an. Ayat jumlah setelahna aya sodak tanah tinggal lapan sodak tanah terpenuhi itu ya dua syarat hiji fiil mutasarrif betul tuh bari lain fiil doa sodak ta fiil ngadoa lain konten lain tentang ngadoa maka eta mah alus kapisah ku lapan qad contohan ku qad kadua asani harfu tanfis maksud tanfis teh nyaeta wa huwa asinu ao sao saufa. Asal logat masin mapikeun tanpisnya. Ari saufa malid taswib. Ngan sehubungan betna kagok gitu sebutkeun tanpis. Ieu mah lil taglib berarti. Lil taglib maksudna mah sin jeung saufa. Contoh kusin alima sayakunu minkum mardo. Alima terang Allah an kana saestuna kalakuan jeung tingkah saya kunu eta bakal aya minkum ti maraneh kabeh sa mardo anu gering ayat an mukhaffaf minasakilahna aya domir sa'ana teu an naon logatna saestuna kalakuan jeung setelah ante kudu aya jumlah teu jumlah ismiyah pilih ya ngan ieu mah kebetulan tina amil nawasihnya yakunu meunang katilu salah katilu asupkeun kana ieu bet baca lamun khabar an mukhaffaf min asaqila kalantina fi'il mutasarrif bari lain fi'il doa saya kuno mutasarrif teh doa lain maka pisah kun opat qad atau nafi atau sin jadi mah kunaon ku sin an saya kun atawa kulapad saufa diambil tina bahar kamil mutafailun masukkan wa'lam fa'ilmul mar'iyan fa'uhu
ansafayatikul luma kudiro. Maktu satu bait satu wazan dibuang jadi kagok nadom diatslokeun ngalagamna sareng walam fa'ilmul mar'iyat fa'uhu ansafayatikul luma kudiro. Jadi diatslokeun nyanyi nasaetik. Wa'lam jeung kudu nyaho anjeun fa ilmul mar'i makari ilmu na jalma yanfa'u eta manfaat ieu ilmul mar'i hukam mar'i an kana saestuna kalakuan jeung tingkah saufa ya'ti eta bakal datang naon kulluma sakur-sakur perkara kudiro anu geus dipastikeun ieu mah kudiro pun teu make tasdid dipastikeun ieu mah baca sareng ilmu aya manfaatna teu pasti meskipun apapun yang akan terjadi pasti datang tapi tetap ilmu ada manfaatnya bahkan ada rahasia ilmu la yuraddul qada illa bid doa berarti doa teh sebagian daripada ilmu kudu make ilmu hayang yuradul qada teh. Jadi contoh lapan naon an saufa yati ana an mukhaffaf minas saqilah isimna disimpen domir saat takdirna annahu setelah ante kata kapayun aya khabarna lapan yati cing yati kaluaran fi'il mutasarrif teh makna doa sanes bari lain fi'il doa maka kudu dipisah kun opat di dieu mah kunaon ku saufa itulah nomor 2 nya bagian katilu atau kapisana ku nafi asalisu an-nafyu kaqali ta'ala afala yarawna alla yarji'a ilaihim surat At-Taha ayat 89 menjelaskan umat-umat Nabi Musa anu nyembah ieu patekong anak sapi afala yarauna nah teu nyaraon ieu jalma-jalma an kana saestuna kalakuan jeung tingkah la yarji'u eta moal bisa ngajawab itu ijel patekong anak sapi ilaihim kaya jalma-jalma macana lain ala yaji'ah tepatnya tapi ala yaji sarang baca kemana apala yajana angka jalma-jalmaan karena saya tunang kalakuan jeung tingkah la yaji'u eta teu bisa ngajawab ijel ilaihim kajalma-jalma eta ijel patekong anak sapi teh kulantaran boga emas akhirna dicampurkeun dihijikeun jadi berhala anak sapi. Ayeuna orang-orang non muslim sok aya nu berhala di bahan tina emas kuning. Eta teh di zaman Nabi Musa mulai. Di mana amil lapat an anu mukhaffaf min as-saqilah. Setelah ante aya nabi teh. Nah, ini sebabna make nabi alat nabi. Karena obat yaji artinya fi'il mutasarrif bali lain fi'il doa pasti kalah langsung contoh deui Allah yarji'a ilaihim qaula sampai qaula ayahsabul insanu allan najma'a izama ayahsabuna saha al-insan manusia an karena saestuna kalakuan jeung tingkah lan najma'a eta yen moal ngumpulkeun kan izomang kana tulang-tulangna itu insan emang mau dikumpul
eta tingali ayat an mukhaffaf min sakilahna aya naon an ayat khobarna kaluaran fi'il mutasarrif bayain doa aya lapad naon najmaa ayat nu ngahalangan antara an jeung khobarna lapad najmaa naon lan ailan kalbetkeun amil nawasib naon maknana nafiyul istiqbal adilan mah berarti moal contoh deui katilu ayah sabu alam yarahu ahad ayah sabu nah nyangka jalma an kana saestuna kalakuan jeung tingkah lam yaro eta teu ningalieun ieu mah ketingkah jajam alamat jajamna kumicin harap elat yaroya asal lapisan mah yar aya yar ayu picen lam yar a nakul harkat lam yaro galibna alam yaro nah teu ningalieun nu ka ieu si jalma sahadun salah saurang emang maneh teu nyangka kitu ningalieun ka anjeun nalika anjeun keur nyorangan aya teu ningalieun saha Allah subhanahu wa ta'ala mana amil nawasih an mukhaffaf min sakila an sabadana ayat fi'il mutasarrif bari lain fi'il doa aya lapad yaro kata tasrif kumaha ara yuri iraatan fahuwa murin waza kamuron ari laturi muron ngan ditakhfif eta mah asalna ara jadi ara kaopat atawa dihalangna ku lapad lau ngan waqal laman dzakaro ha saeutik pisan ulama nu menceritakan ku lapad lau fasilatan minan nahwiyin karena sebagai pamisah minan nahwiyin ulama menyebatkan ti golongan-golongan nahwu ngan batur mah para ulama nahwu jarang nyantumkeun soal musannif teh urang mah nyantumkeun naon sababna soalna ya dalil Al-Qur'an qauluhu ta'ala awalam yahdi lil ladzina yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bizunubihim awalam yahdina hatunuduhkeun Allah lil ladzina kajalma-jalma yarisuna nu nampa warisan ieu ladzina al ardo kana bumi mimba di ahliha tina sabada ahlina eta bumi urang teh sebagai para pewaris setelah ahli bumi ieu di periode di tahun 2000 mungkin 1970 mah urang teh ieu dunia teh masih keneh ku batur ayeuna mah diwariskeun ka urang mimba diha kade peringatan ya an kana saestuna kalakuan law nasa'u lamun mah ngarepkeun kami asabna rek mere musibah kami hum ka ieu alladzina yarisunal ardo bizunubihim kusabab pirang-pirang dosana ieu ladzina kade sok aya musibah gara-gara dosa urang ieu teh diperingatkan ka unggal setiap generasi kade Allah sok nibakeun ujian jeung bencana ketika urang loba teuing dosa. Mana an mukhaffaf min sakila an khobarna tina lapad naon nasa'u nasa teh fiil mutasarrif bari lain fiil doa antara an sareng kana teh fiil mudhari pasti anu ngahalang cinaon di nu halangna lao berarti lao mah boleh lao ge jadi simbolna mah diharalangannya aya nu halangan ari dina nadoman aya teu aya sami akang ada sebuah bahar khafif sareng fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun alimu ayyu amaluna
ammaluna fajadu qabla ayyus alu bi'a'zami su'li. Sarang alimu ayyu ammaluna fajadu qabla ayyus alu bi'a'zami su'li. Alimu geus jarahaun itu kaum, tulis kaum. Ayu ammaluna an kana saestuna kalakuan jeung tingkah yu ammaluna eta di Arab itu kaum. Fajadu tuluy bageran ieu kaum. Qabla ayyus alu samemeh yen dipenta ieu kaum bi a'zami su'lin kalawan leuwih agung tibatan pamentana. Dikarenakan kaum itu sudah sadar bahwa dirinya terkupedah di Arab ku rakyatna, akhirna pajadu qabla ayus alu bageran memeh dipenta. Da apa rakyatna keur naon? Keur ngarep-ngarep. Bari bagerna teh bi a'zam masuk leuwih agung tibatan pamentana. Merena teh leuwih gede tibatan pamere. Jadi lamun urang disebutkeun bager ka indung bapa urang teu pernah menta. Memeh menta ge geus mere leuwih gede. Kade eta ciri bager. Ulah sampai ari bager teh ieu mah lamun dipenta bager. Tamain bager. Nu bager mah memeh dipenta geus mere. Anu ieu mah jadi contoh punten. Ieu mah ketang teu kapisah. Cirian wa mimma jaa biduni fasilin di luhureunana garisan. Contoh anu teu make pemisah. Berarti teu aya make pisah galib atawa teu galib. Meunang mah meunang pal ahsanul paslu bikon alusna mah kapisah ngan kapisah ge teu kapisah ge naon? Berarti sampai hadiahnya teu kapisah teu naon. Cah ieu contoh teu kapisah teu naon. Mana amil an mukhaffaf bin tsaqilah an yu'ammaluna khobarna ya terangkeun eta khobar naon teh kaluaranna fi'il mutasarrif bari lain fi'il doa. Atau contoh deui teu make pamisah dina Quran liman arada ayyutimmar rada'ah. Urang mah sok biasa kitunya. Betul mun dibaca ayyutimma mah ana amil nawasib. Tapi fi qiraati man rafa'a yatimu menang deui dibaca yapat didomahkeun. Berarti ieu mah diasupkeun kana amil nawasih an mukhaffaf binas saqilah. Berarti kieu teu macana. Berarti ieu mah teu akur jeung sok bahasa ku urang dina Al-Qur'an. Liman arada ayyut timmur rada'ah. Sareng liman arada ayyut timmur rada'ah. Kalau dibaca yutimmu, kalau dibaca doma berarti anaan mukhaffaf minas saqilah. Berarti logatna liman pikeun jalma arada nu ngamaksud ieu eman an kana saestuna kalakuan jeung tingkah yutimmu eta nyampurnakeun ieu eman ar-rada'ata kana nyusuanana. Seorang baca logatna kumaha? Liman pikeun jalma arada anu ngamaksud eman kade aina Al-Qur'an masuk biasa dibaca ku urang mah liman arada ayyutimmar rada'ah ngan aya sebagian ulama qiraat mun dibaca nanti didomahkeun. Dalam didomahkeun mah berarti anaan mukhaffaf minas saqilah. Yutimmu fi'il mutasarrif bari lain du'an teu. Mohonnya fi'il mutasarrif bari lain doa. Kapisah teu? Teu kapisah, teu naon-naon.
wartafa'a yutimu ba'dahu syududan. Sadnya berarti al-afdal nama berarti menurut musannif mah kapisah. Tapi kan dina Al-Qur'an mah tayanus syadz nya. Can beunang ilmuna. Selesai. Jadi kesimpulanna kumaha? Saran lamun khobar an mukhaffaf minat taqila kaluaran tina fiil mutasarrif bari lain fiil doa maka alus kapisah heula ku qad nafi tanfis atau kulau. Paling ge ngapapum ayeuna mah catatan kahiji. Kumaha kan tadi mun kunaon fiil mutasarrif. Pertanyaanna a kumaha lamun ku isim? Tah jawabna kumaha tuh? Lamun ku isim teu kudu kapisah. Sareng kumaha? Lamun khobarna ku isim teu kudu kapisah. Tingali di syarat paling atas dirinya dicantumkan dirinya iza waqa'a khabar an mukhaffaf jumlatun ismiyah lam yahtaj ila fasilin alim tu nyaho kaula an kana saestuna kalakuan jeung tingkah zaidun ari ki zaid qaimun eta anu nangtung zaidun qaimun jumlah naon ismiyah antara anjing jumlah ismiyah eta aya nu ngahalangan teu emang da ulah dipisah. Contoh deui kajaba lamun tujuanna hayang napi ada hayang napi mah teu naon-naon. Contohna firman Allah wa alla ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Wa anjeun saestuna kalakuan jeung tingkah la ilaha teu aya deui pangeran. Eta mah hayang tujuan nganapikeun maka dicantumkeun napina. Illa huwa kajaba Allah. Cing lamun la ilaha illa huwa berarti an amil nawasih mukhaffaf minas saqilah la ilaha berarti jumlah ismiyah anu ngajadikeun khabar ti lapad an eta saestuna kalakuan jeung tingkah la ilaha eta teu aya deui pangeran. Lamun dipanjangan mah eta nu maujud kajaba Allah. Fahal antum nah ari maraneh kabeh muslimun eta nu Islam. Jadi uwihan deui kahiji lamun khobarna jumlah ismiyah mah teu wajib. Kadua mafhum kadua fiil mutasarrif kumaha lamun goer mutasarrif? Naon pertanyaanna? Lamun goer mutasarrif kudu kumaha tah lamun goer mutasarrif? Fa in kana ghair mutasarrif lam ya'ti bi fasil. Sami henteu kudu dipisah. Contoh nu goer mutasarrif wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anjeun satuna kalakuan jeung tingkah lesa eta teu aya lil insani pikeun manusia naon illa ma kajaba perkara sa'a anu geus ngalakukeun ieu si insan. Di akhirat mah eueuh pikeun manusia teh kajaba hasil ladang amalna. Melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade. Melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade. Wa an ayamil nawasihna mukhaffaf minas saqilah. Laisa fiil salasata. Fiil ngan fiilna fiil goer mutasarrif teu bisa ditasrif laisa. Teu bisa kumaha cenah. Laisa yulailisu lelesa. Padahal jeung lapad doroba bisa tasrif doroba yang ribut drum band. Iya betul bisa. Entahnya teka pisahnya betul. Contohnya teka pisah. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum
wa anjing saestuna kalakuan jeung tingkah asa buah-buah naon ayyakuna yen kabuktian wa anjing saestuna kalakuan jeung tingkah asa eta buah-buah naon ayyakuna yen geus kabuktian qadik taroba nyata geus deukeut naon ajaluhum ajalna jalma buat teuing mah geus ek deukeut ajalna atuh kunaon jalma-jalma teh kurang malikir tuh tingali tapakuran langit jeung bumi terutama tapakuran buat teuing mah ajalna geus rek deukeut soalna lamun sing tapakur kana masalah ajal eta teh lumayan bisa merubah pola hidup asal resep kana maksiat jadi resep kana taat wa an asa ayyakuna qadik taroba ajaluhum. Selesai pembahasan tentang an mukhaffaf minas saqilah. Jadi simpulna anu sok ditahfif teh amil nawase lapad inna hiji lapad naon inna dua lapad anna jadi an aya keneh teh wa khufifat ka'anna aidon fanuwi mansubuha wa sabitan aidon ruwi aya keneh lapad ka'anna ge bisa ditakfif ka'anna jadi naon atuh ka'anna jadi ka'an ari isimna diniatan sakapeung sok katembongna Indonesia jika ka'anna ditakhfif maka isimnya disimpan namun kadang tetap disebutnya wa khuffifat jeung ditakhfif dientengkeun naon ka'anna lapad ka'anna aidon deui fanuwiya mangka diniatan naon mansubuha nu dirasabkeun ku itu lapad ka'anna berarti naonna isimna wasabitan jeung barina nu tumetep aidon deui ruwiya diriwayatkeun itu mansub wa khufifat jeung ditafif atau dientengkeun naon ka'anna lapad ka'anna aidon deui fanuwiya mangka diniatan naon mansubuha nu dinasabkeun ku lapad ka'anna dalam kurung isimna wasabitan jeung barina anu tumetep itu mansubna aidon deui ruwiya diriwayatkeun itu mansub kesimpulan lapad ka'anna ge menang di tahfif jadi ka'an maka isimna diniatan ku domir sa'an atau terkadang oge dicaritakeun jadi lapad ka'anna ge boleh ditakfif berarti ngaranna ka'anna mukhaffaf minas saqilah. Ka kumaha masalah khobarna? Hiji menang dikumahakeun isimna nawa menang dini niatan. Contoh maka di baris pertama iza khufifat ka'anna nawa ismuha. Isimna teh diniatan berarti domir saat. Wa ukhbiru anha bi jumlah kahiji berarti khobarna menang tina khobar jumlah ismiyah. Contoh baca cing naon contona ka'an zaidun qaimun logatna ka'an kaya saestuna kalakuan jeung tingkah zaidun qaimun eta ari ki zaid qaimun eta anu nangtung tah ka'an eta isimna domir sya'an zaidun qaimun tarkibna jadi khobar berarti khobarna naon khobar jumlah ismiyah soalna kaluaran tina mubtada khobar zaidun mubtada qaimun khobar kadua berarti mah macam-macam gaya khobarna nya kadua B cirian jumlah piliyah atau
Musaddarah bilam baik dimitian kulam. Contoh ka'allam taghna bil ams. Surat Yunus 24 ia menjelaskan tentang keindahan dunia. Tapi ketika jalmina kufur, maka datanglah bencana. Ka'an lam taghna. Ka'an kaya-kaya saestuna kalakuan jeung tingkah. Lam taghna teu nyukupkeun itu kaduniaan bil amsi di kamari. Seolah-olah nu kamari indah, merka, subur, kaya. Ketika bencana datang mah jika teu pernah naon kaya. Ka'alam taghna bil ams. Macana ka'annya teu ka'anna. Kumaha macana ka'an lam idghamkeun be ka'alam. Tah ka'an didinya an, ka'an mukhaffaf minas saqilah. Domirna domir sya'an. Lam taghna tarkibna ngajadikeun khobar. Khobarna berarti fiil mutasarrif. Contoh deui katilu, au musaddaratan biqad atau dimulai dengan qad. Ieu mah ada sebuah bait nadom diambil daripada azifat tarahul wazifat dan apidat eta teh paisa. 339 Banan Kamil saya teh. Azifat Bahar Kamil. Azifat tarahulu ghairu annariqabana lama tazul birihalina wa ka'an qadin. Sarang azifat punten diralat azifat titarahulu ghairan azifat geus deukeut non atarahulu berangkat ghairu anna rikabana rikabina bari salianti saestuna kendaraan urang sadaya. Lam tazal eta teu eureun-eureun itu rikabina birihalina kana tempat urang sadaya. Ka'an wakaan jeung saestuna kalakuan jeung wakaan jeung kaya-kaya saestuna kalakuan jeung tingkah. Qad zalat qadin teh maksudna qad zalat dipikeun khobarna. Qad zalat eta nyata geus indit itu rikabina. Maksud leungit teh indit. Pangina domkeun azifat tarihulu ghairu annarikabana lamma tazul birihalina wa ka'an qadi. Kulantaran geus teh berangkat eta aleutan-aleutan onta rek arusaha mangkaling dina aleutan onta teh aya istri urang age aya caroge urang terutama eta calon suami milu berangkat kana eta aleutan onta. Lamma tazul birihalina encan berpindah mah leungit dina tempatna encan maju mah tapi wakaan qad serasa geus berangkat maka ting nyeri hati rek papisah jeung nu jadi kakasih. Tanya contoh lapan naon? Kana tingali takdirna wakaan qad zalat aya. Eta kudu dipikeun nya. Kagokna dom, jeung lamun diadomkeun mah wakaan qad zalat. Ngan lamun nepi ka dinya macana moal bener ngadadomna. Tak aya lapan kaan? Aya. Setelah kaan aya lapan qad zalat fiil mutasarrif bari lain fiil tu'a. Jadi jelas lamun ka'anna ditakhfif maka isimna diniatan ka domir sa'an.
atawa naon kadua cenah terkadang dicaritakeun berarti anu nyonton caritakeun man caritakeun terakhir aya sebuah nadoman Bahar Hajjaz teh mafailun genep kali sareng mafailun 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 ngan peda ieu mah majzu jadi dipikeun sawajan wasadrun musrikun nahri kaan sad yahi hikoni wasadrun jeung loba dada musrikun nahri anu moncorong lelegokna kaanna sadiyaihi kaya-kaya dua susukna ya jalma hikonin eta dua gunung keusik maksudna ingeta kana petinju loba dada anu moncorong lelegokna adapun teh dengan leuhat anu ngalegok saeutik tah eta nahar kaya-kaya susuna teh juga gunung keusik eta petinju maksudnya ting berahil ting berahil cing aya lapad kaan muhabab bin sakilah aya kaan kaya-kaya saestuna dua susuna berarti aya teh isimna aya eta mah nya dicaritakeun naon lah isimna sadiyaihi teu kudu mirsaan tawios eta ge ngan hukumna langka selesai tentang penjelasan lapad inna dan teman-temannya simpulna anu sok ditakhfif ngan tilu hiji inna dua anna tilu ka'anna baca sareng wa in tukhaffaf an-nafas muhastakan wal khabar al jumlata min ba'di an wa iyakun wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal asanul faslu bi qad anabi otan bisin Allah lilun dikrullah upipat ka'anna aidon fanuwi mansubuha sabitan aidon ruwi alhamdulillahirabbil alamin.